nyengir kieu jadi bangsa teripu nih. Resikona. Rek dibikin salayak jamus. Muat tiasa kan. Sia candreng si mabi. Ay. Aduh. Dibikin muat tiasa kan. Aduh, kejiralah. Perkat. Kena hulu angan kejiralah. Alah. Sakali dibikin muat tiasa. Aduh. Dibikin muat tiasa kan. Aduh, acak. Udah siapa nih kak? Wani-wani semaling layang jamis sekali bersara pada siapa? Nyaho aing lurah tam-taman negara Amarta. Terang akan ke siapa nih kak? Waing diberi dahar yang segala rupana kari-kari siapa maling kak aing pada siapa nih kak? Aing kamana negara Amarta wani-wani ngari jauhkan aing bahkan nyiharapan siapa? Pada siapa? Siap bangsat pada siapa? Alah kahurui. Alah, kayak sekedap akan ke ampun akan. Duh. Pada Syah. Pada ari aing kudu ka mana? Nepi ka gulang kafir kieu, bangsat nyarekan ka aing. Pada mereka itu Syah. Kemana? Itu. Aduh, si goblok. Sahanu itu, dah juragan anom. Demi Allah itu, bapak itu. Tas eta. Hitut bau sangu sete. Ini ada harna tai. Kurang ajarnya bangsatnya hitut. Nyamita majar aing celilitik sabulah. Fitnah bener. Pot. Abdi ulan. Ari sia nor maksudna maling layang jamus kali musada. Agan abdi mah teu maling demi Allah henteu. Agan mah fitnah. Ari eta layang jamus kali musada di sia. Simun di abdi. Ngan abdi mah teu maling nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Henteu agan maling di mana? Cik tanggung jawab sia. Lamun sia teu maling naon? Tanggung jawab sia. Ke sekedap agan abdi ulah waka disiksa kan abdi terieur. Disiksa wae abdi teh. Agan terik milare katerangan atau bade nyiksa abdi teh. Tadi nama dengan keterangan ngan sia ngalonyeng. Nya ulah nyiksa tuh, Bro. Coba bapak aing sebut, Bro. Kadunungan. Ah, bungan mah nyiksa tuh dah. Nya. Cik, tanggung jawab sia naon? Maka disebut temaling di naon. Punten agan sakedap punten pisan ieu paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalin huka pamri. Naon sia? Dupi layang jamus kali musada ieu teh lambang kanguan nagara mana? Cobi. Negara Amarta, negara Amarta tinggi. Berarti ieu layang jamus kali musada teh nu saha? Nu negara Amarta. Dupi negara Amarta lebetna saha? Jero na negara nya rakyat kapijeng pamimpina sadayana kalebet abdi rakyat bener tak abdi rakyat mana rakyat negara Amarta tadi saur agan ieu layang jamus kali musada teh nyaeta anu bogana negara Amarta abdi rakyat negara Amarta di mana maokna nya nu negara apa eusina negara teh rakyat ieu teh nu negara eusina negara teh rakyat berarti ieu teh barang negara barang rakyat ai abdi rakyat mana rakyat negara Amarta berarti nu abdi nama kan disebut mau palebah mana mau na abdi teu ngarti aing kieu we abdi teh gaduh rokok kade sia rokok ilegal henteu abdi teh gaduh rokok dititipkeun ka pun bojo mah ka pun bojo teh ieu panyimpenkeun dina lomari rokok teh uloy enjing eta rokok dibantun ku abdi kalebet mauk teu
Henteu sabab usia tah ieu ge kitu layang jamu sekali musada teh nu rakyat negara Amarta abdi rakyat negara Amarta nama kali disebut mau goblok sia ai sia maksudna naon abdi teh maksudna mah hoyong terang naon eusina ieu layang jamu sekali musada edan sia goblok sia sia hayang muka layang jamu sekali musada hayang nyaho isina sia mohon dek kumaha nya mana dibuka goblok sia goblok naon ari agan aing teu wani lanceuk aing Kakang Yudhistira teu wani muka layang jamu sekali musada tapi lah sia hor ieu teh aya nu wanieun eueuh atuh naon beung aya nu wanieun heug cara ricing si edan yang neke we anjing usia geus dibuka parantos goblok sia naon usina ende kepo pengen tahu ya sok jadi geus dibuka ku sia parantos dibuka ku abdi naon usina moal beja-beja aya meureun buki geuleuh we aing geus sia sawios agana da abdi mun mending abdi we teu geuleuh kagan jadi ku sia geus dibuka parantos agan naon usina teu kirang sareng teu langkung ieu mustika layang jamus kalima sada hartina dua persaksian diri urang ka numur bengalam jadi nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah nyaksi tina tekad ucap lampah yen teu di pangeran salian ti Allah kadua yen Muhammad Rasulullah ikrar pengakuan diri jalankeun ku anjeun luyu dina mangsa agan di istrenan salira jadi aparatur negara di ieu negara disumpah diungkulan ku kitab kumaha sumpahna demi Allah setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji leres ingi ayeuna abdi bade neroskeun ka agan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener karingem teh agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina anjeun teu bararukti goblok sia apaan agan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh rek nyaah deudeuh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat teu kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat janji merulu ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun gajalan goreng diomean masih can anggeus dianggeuskeun bari jeung dititip-titipkeun dina prakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun ayeuna tempo ka rakyat nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar era anjeun tingali kitu patut anjeun jadi pamimpin teh sedengkeun hiji pamimpin kade ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh nah teu meunang si Sepot ayeuna kikieuan nyaeta ngungkapkeun rasa kaprihatianana ngadon disiksa nu kieu patut dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa bari jeung sosoranganan jeung si Mabim teu mawa ormas teu mawa masa sorangan aing mah nyaho teu anarkis jeung teu ngarungsak jeung moal ngarungsak deh sabab abdi hayang nyaho eusina ilayang jamu sekali musada sing horeng persaksian diri antar jisim jeung kuringna nyaeta nuju ka nu hiji tapi nah anjeun marojeng Jawa
ngelemar anjeun urang ador dalam mengicipan maka kaulah Kangjeng Rama si Japati tang takwang di tukang percanten Aden bapak aing ditutunjuk edan ya hampura sia omongan bieu asal eta yang jamun sekali musara dipikeun ka aing moal tiasa agan moal tiasa punten abri agan dipuntang panting ku aing mangga nyangakeun agan wieup wes wap wes woi Udang, mau teremuk tuh. Udang sia, udang. Sapira pangarti ti udang. Tita udang. Wah, edan sia. kuat cek. Si cepot dipuntang banting ora cecel boncel. Wah, Jang, Kang. cecel boncel naon? Cecel bonsel teh mantan terindah. Sabaraha minggu apa geunana eta? Koresya dan kerja apa nih gitu si dia deket Koresya. Nah Koresya pusing deleng sia dan deleng jang Kang. ari deleng naon Deleng teh antel palangkakan. atuh gitu mana aing minang deleng deg jotos dening kukupan janaka mang iya what modar teu aceun goblok sia Wah, kuat eta. deg banting dening gelang candra kirana ieu gelang ditengekeun kana batu rugrug kana sagara saat iya what modar teu aceun kehel sia puntang banting ora cecil boncel tot bagian sia tot Naon Kang? Alah juragan Bima beramak ka aing Pasti atuh. heeh eta juragan Bima beramak ka aing malah nyarekan aing mah ngomong deuleu ngan tarik we mana nadana jiga nyarekan paling ditewak tu gede bobot cubet modal modar teu aceun ioi Duh, naon tah? Bima mah kagetan teh kitu ioi Oh. ioi deg jotos dening kuku pancanaka cas modar teu aceun ioi deg banting dening gelang doble ieu gelang ditengekeun digadekeun teu payu dijual komo payu-payu kali Sinawi iya cepet modar teu aceun ioi kaget punya babejak anakna Kumaha bebejana Kang? tot Geus teu sanggup meureunnya. Geus teu sanggup berarti kan? Geus teu sanggup. babejak anakna Kumaha tah? tot
Tuh. 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 Tigali aing seuri teu. Agan nu bama bade seuri tong ditahan kecing palanung dina awak teh mitahan teh. Asa meunang sia. Naon agan asa meunang? Peda bapa aing ini asa meunang. Agan abdi mah teu asa meunang, teu asa elehna, da abdi mah pan disiksa, abdi mah teu gelut. Sok teu ngalawan. Teu dibikeun bola yang jamu sekali musana. Moal teu asa agan teu acan reng sia mah. Lamun kitu anjeun bakal nying harepan kaula Gatot Kaca. Kaula lurah tam-tama negara Amar tapi kenangki serangan di luar jeung di jero. Kari-kari anjeun ngeganggu kana keamanan berat bakal nying harepan kaula Gatot Kaca. Anteun yang hareupan abdi mah. Kariekeun moal tiasa lamun kitu sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut ari agan demi Allah abdi mah henteu. Agan mah sok suudon ngajak kelut kumaha ari agan. Sok dibikeun bos ya. Moal tiasa sia ngajak kelut ka aing. Kelut ka aing. Tuh berarti agan nu ngajak kelut. Manya aya keamanan aman keuneun. Ngajak gelut ka manehna haon bae kieu. Nah agan teu izin gelut-gelut jeung abdi, era naon aing? Ieu agan nu nongton teh seueur. Ieu teh bakal riweuh ieu teh. Dina media sosial dina TikTok dina IG abdi mah Sunda Gatot Kaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatot Kaca. Aya leuheungna si Cepot eleh dangaranna ge Cepot eleh ku Gatot Kaca. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha? Teu mungkin aing, mungkin saja. Si kayaknya oh mangga. Kita gelut-gelut abdi mah. Nurut si akang mah. Nurut abdi mah. Ampang birit. Sampang birit. Cak agan wani kaing ongko dititah. Kumaha agan teh sok aing nyaho laras kan sok tega laragan aing tega pati tega laras iya awas kan setan sok waseun ngolo nyengki sia mah ku abdi we sok kayaknya wuyut wes anjir kehel euy. Iya, bola. Zik sia. Alah anjir edan euy. Ulah wes aja. Wes. Dah. Huyap. Wes apa itu? Wes. Wes. Ya. Berjuang di medan perang. Anjir babak belur beut aing. Mangane kena aspal euy. Wah anjir edan juragan anom bener euy. Reug-reug aing boga keamanan jiga juragan anom leuy. Hebat agan pino agan hanya. Satu mati Dama marah arus dioyak pada belayu Allah dede ayah di mana Hebat mana sebut hebat kewe kan maju sok iya wes wes Ansa Braja wes alah lang sia Musak lang
Di kumaha tot Pancabraja timbalan alus Syah Bang kita udang tenggelan kakara renyem kan awak lu Pancabraja anjir tuh ketemu aing nonyok ditewak lu tewak ka dieu dedet gini kita kusiku rak ini gendong macan di juragan alam kita raketak sirah aing di dia ya kepret di dia pakai gerakan jeblak Haji Yunus dak Pancabraja dak karena cili ngeng nah ngeng nah juragan Bima datang di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia udah dijawab wae atuh mana wete salira goblok sia goblok ilmu naon sia abdi mah teu gaduh ilmu naon-naon agan da tadi gawe abi mah hirup teu bodo-bodo acan esuning polose agan abdi ntar make esen hiji kana esen nanguseup sia semon abdi mah polos agan teu tiasa naon abdi mah cik lawan goblok ilmu naon si Joy naon ieu teh agan teh abdi mah alim gelut lawan sia katrukeun pangarti sia ka ieu ya atuh maksa-maksa teuing mah teu naon kitu mangan ulah nyalakeun abdi sidik sia teh geus salah cemoh ulah nyalakeun deui cik ilmu naon sia punten agan naon sakewe teh abdi mah naon leuleus agan wit dan jelema gede ngelak-lak aing ngampul dulu pasti akang wah ya gitu bohong nanti nya danaonan leuleus agan wit waduh edan cepot aing lulus agan lulus aing tuang heula atuh aya nasi dus mangga agan ampun aing cepot nanaonan sia ti kikieuan tadi ge abdi tos nyaurkeun naha teu meunang abdi agan salaku rakyat nemongkeun rasa kaprihatinanana abdi teh hayang boga pamingpin teh anu bener-bener ngajalankeun ieu layang jamus kali musada ulangan saukur dipake slogan wungkul ulangan saukur dipapake papaes wungkul ieu layang jamus kali musada teh eusina pake eusina ange ulah jiga monyet ngagugulung kalapa kaituna agan persaksian agan antara agan jeung holikna jadi tina tekad ucap lampah agan kudu bener-bener mancing sumener kana hukum-hukuman tena dabongan agan anu hayang jadi pamimpin kada cumpon kana janji agan ya dangukeun ku agan pamimpin dijieun ku rakyat teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita mengpeng agan aya dipercaya ku masyarakat sok jeung program-program demi kamaslahatan masyarakat tepungan rakyat-rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atoheun didatangan ku pamimpin teh longokan bisa aya masyarakat anu kalaparan bisa aya masyarakat anu hese asup ka rumah sakit bisi aya masyarakat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian agan cumpon kana janji ulah nepi ka jalir janji ajeun agan loba masyarakat anu kabeulit ku Bang Emok pinjaman online ieu bagian agan kumaha nanggulanginana lain ngajadog wae dina kursi kikieuan teh abdi teh ngemban amanat penderitaan rakyat agan da abdi ini tadi jelema leutik
nah agan tega dina mangsa agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah di luhur masih kena aya rakyat anu kalaparan. Da. Di stratega. Ka luar negeri Minang aya rakyat kalaparan. Ya, dangukeun ku agan mah rakyat mah sederhana, Beteung seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, cai ngalir, beteung buncir. Jalan oge kudu laleucir. Lain 5 tahun sakali ngomean jalan teh lamun aya nu butut buru-buru omean. Iya. Rumasa aing cepot. Magan rumasa aing. Rumaos rumasa aing. Sok jalankeun agan ieu layang jamu sekali musada teh 2 persaksian agan ulah nepi ka jalir janji. Dina gawe anu nyata, dina gawe anu bener-bener aya pikeun mangpaatan mi kepentingan nagara jeung bangsa. Cageurkeun aing pot. Lan cageurkeun aing. Malaya damang. Iya. Penta kanu kaguan akan jeung abdi. Ngan syaratna poloskeun jiwa, frekuensina lempengkeun ulah aya gantar kakaitan antara urang jeung urang. Ulah aya muatan sok agan geura pasrahkeun yen urang teh nol agan teu boga naon-naon. Ngadak-ngadak ieu Arya Bima Jangiratangi. Wait. Tersangka sia cepot batok bulu si madu. Agan abdi tanya ka pemimpin supaya lurus lempeng dina ngajalankeun pemerintahan agan. Hampura abdi agan. Aing nu hampura pot. Hampura aing. Tong cerik wae. Lain naon eungap agan. Nuhun agan. Luar biasa maneh pot. Aing rek balik mangga agan. Cageurkeun anak aing sia. Sae mangga. Hiji dah. Hiji gai maung nya. Bisa ngawakilan saladaya dieu. Tagan juragan anom salaku keamanan kadek ngajalankeun hukum teh ulah jiga peso seukeut ka handap ulah miuni paku seukeut ka handap agan teh kudu bener-bener sagolek pangkek sacangreud pageuh ulah ungutkan niluan ulah gedag kaanginan dina ngajalankeun hukum teh agan kedah istiqomah bener dibenerkeun salah disalahkeun. Sabab hukum lain pribadi lain hukum. Teu emang, teu alo, teu inung, teu bapa, teu adik, teu lanceuk. Teu sanak, teu keluarga di mana ngajalankeun hukum, temongkeun hukum anu pertela. Sabab tadi ge parantos diuningakeun yen hukum lain pribadi lain hukum. Rumasa kaula cepot. Rumasa. Cageurkeun kaula. Sok sami sareng tuang rama tadi. Penta kanu maha cager sok. Ngadak-ngadak Gatot Kaca Jangiratangi. Wit. Nah kan? Jangan nyembah Kang. Ngahaturkeun sembah kanyuk panjenengan Maha Guru. Hei. Agan. Aku kaula murid salira. Alim ngamuridkeun Nabi mah. Nu geus-geus ge wan balik. Nu geus-geus ge eleh wae. Aku kaula murid Maha Guru. Ulah guru-guru Tos sahabat teh jeung abdi mah sahabat. Nya besti we besti. Aku kaula murid alim. Kieu we.
upami agan pala di aku murid ku abdi karsa tadi piwarang mangga di piwarang naon leres iya wayahna agan ayeuna katumaritis nya bari naon pangnyanakakeun jelema ka dieu jelema simohon saha dulur abdi sidawala sanes sigareng sanes saha si cepot kumaha teh salira teh piwarang nyanak si cepot si mohon ke apaan salira teh mun abdi cepot anu bade dibantun ku kaula si cepot kieu lieur ulah lieur amun hayang jadi murid kaula tapi lieur kaula mah nya kedah nyanak cepot pan salira cepot seumun agan mah ulah loba tanya deui ayeuna mah pokona mah agan ngagugu lamun ditumaritis aya si cepot bawa ka dieu tapi kaula teu ngarti teu kedah ngartos pokona lamun aya si cepot di ditu bawa ka dieu tapi kedah ngartos ini hayo ya aing nu nitah ka maneh Gatut Kaca Kesurupan ya. Saha yuk Maung Bandung Wah, beres. Persib juara gitu leres sok pokoknya mah Pak aya cepot ka dieu bantu nih ku agan oh saya mah permios ke heula naon hiji eta kadua wayana panghiburkeun abdi hibur naon nyanyi oh nu itu mi orang teh pokoknya nyanyi oh ampun leuwih hade ngangkat gunung jeung tibatan nyanyi tong ka mana karep ngangkat gunung lah jadi hari nying harapan musuh 1000 jeung tibatan nyanyi pokoknya daek syukur teh daek dileleskeun deui ampun ayo nyanyi naon nu kerame ayeuna nu kerame nyanyi naon Jayanti kumaha Jayanti teh manya teh apa kaula apa ada Astrid henteu Coba. manya teh apa ada Astrid henteu apa ohnya da agan mah da martanya ada Astrid bercangkring kumaha iya Wanci burit surya rek pamit Kamana hujan letik ngaririnci sok segitu kumaha bete regepkeun wanci burit surya rek pamit Kamana hujan letik ngaririnci sok sekali deui kita nu ngahibur saing teh maneh da kaula teh apa sakali teh we wanci burit surya rek pamit sok kitu Kamana ganeng goblok sok wanci burit surya rek pamit lain eta mah yel belegung ieu mah wanci burit surya rek pamit sok wanci burit surya rek pamit kadon sajak sok wanci burit surya rek pamit wanci burit pamit benernya pamit leuy alah Gustin Agung alah